Bismillahirrohmanirrohim. Wayajibu sareng wajib pihakihim dina hakna itu rusul alaihimus sholatu wassalam naon al amanatu sifat amanah waya sareng ari itu amanah eta hibdu dawahirihim ngaraksa pirang-pirang dohirna itu rusul wabawatinihim sareng pirang-pirang hatena itu rusul minat talabusi tina tandang tumandang bimanihin kana anu dicegah naon anhu itu ma walau nahya karohatin sanajan kabuktosan itu manhi eta larangan anu dipikangewa aw khilafal aula atawa anu nyulayahan kana kautamaan pahum mangka itu rusul eta maksumuna anu diraksa kabeh anjamiil ma'asi tina sakabeh pirang-pirang kadorakaan al muta'alliqati anu dicantelkeun itu ma'asi bidohiril badani kana dohirna badan kazina sapertikeun zina wasurbil khamri sareng minum arak wal kidbi sareng bohong wa ghairi idalik sareng salianti itu nu kabeh min manhiyati dhahiri nyatana pirang-pirang anu dilarang tina dohir wa maksumuna sareng anu diraksaan jami'il ma'asi tina sakabeh pirang-pirang kadorakaan al muta'alliqati anu dicantelkeun itu ma'asi bil batini kana hate minal hasadi nyatana hasud wal kibri sareng takabur waria sareng ria wa ghairi dalik sareng salianti itu nu kabeh min manhiyatil batin nyatana pirang-pirang anu dilarang dina batin wal muradu sareng ari anu dimaksud eta al manhi anu dilarang naon anhu itu al walau suratan sanajan kabuktosan itu manhi eta gambaranana payas mulu mangka ngurung itu manhi ma kana perkara qabla nubuwati anu tetep dina samemeh jadi nabi wa masarang kana perkara pihalati sigori dina tingkah leutik kene walaya ko sareng henteu tumiba minhum ti itu rusul naon makruhun anu dimakruhkeun wala khilaful aula sareng henteu anu nyulayaan kana kautamaan bal wala mubahun balik ta sareng bal wala mubahun balik ta henteu anu dimubahkeun ala wajhi kauni dalik netepan kana jalan ayana itu mubah eta makruhan anu dimakruhkeun aw hilapal aula atawa nyulayaan kana kautamaan aw mubahan atawa anu dimenangkeun wa idza waqa'a sareng di mana-mana tumiba naon suratu dalik gambaranana itu mubah minhum ti itu rasul bahwa mangka ari itu dalik eta litasriin karena nyareatkeun payasiru mangka jadi itu mubah eta wajiban anu wajib au manduban atawa anu disunatkeun pihakihim dina hakna itu rusul paap aluhu mangka ari pirang-pirang pada melanana itu rusul alaihimus sholatu wassalam eta dairatun anu muter bainal wajibi antara wajib wal mandubi sareng anu disunatkeun bal fi auliyai balita ti pirang-pirang wali Allah ditegesna jalmahum ari itu alladina eta atba'uhum pirang-pirang anu anut ka itu rusul man tegesna jalma yasilu anu tepi itu man ila makomin kana martabat tasiru anu jadi fihi dina itu makom naon harokatuhu usikna itu man wasakanatuhu sareng cicingna itu man eta to'atin pirang-pirang jadi katoatan bin niyati kusabab pirang-pirang niat wadiduha sareng ari lalawananana itu amanah eta al khiyanatu hianat wadalilu sareng ari dalilna ala dalika kana wajibna itu amanat ai wujubil amanati tegesna wajibna amanat lahum amanah lahum ka itu rusul eta anahum sanyana itu rusul eta khonu lamun cidra itu rasul ay kholapu tegesna nyulayaan itu rusul amrullahi ta'ala kana parentahanana Gusti Allah bipa'li muharramin kumigawe anu diharamkeun aw makruhin atawa anu dimakruhkeun awhilapil aula atawa nyulayaan karena keutamaan li ghairi tasri'in
Ligoeri tasri'i pikeun lian anu disyariatkeun lakuna mangka bukti urang sadayana eta makmurina anu diparentah bimisli dalika na misilna itu pak li muharramin sareng makruhin aema tegesna perkara yap anu migawe itu rusulhu kana itu wal muradu sareng ari anu dimaksud bil fi'li kulapat fi'li eta perkara ya anu ngumuman itu fi'la lisani kana pagawean lisan wahwa sareng ari itu fa'lu lisan eta al qaulu ucapan wa fa'lu wa fa'lul qalbi sareng kana pagawean hate li anallaha ta'ala karena sanyana Gusti Allah Ta'ala eta amaro marentah itu Allah ka urang sadaya nabi itbaihim kana turut ka itu rusul bi alihim dina pirang-pirang pagaweanana itu rusul wa aqwalihim sareng dina pirang-pirang ucapanana itu rusul wa ahwalihim sareng pirang-pirang tingkahna itu rusul min ghairi tafsilin kalawan teu ditafsil tegesna perkara ada anu ngalianan itu karena perkara sabata anu tetep naon ikhtisosuhum tangtuna itu rusul bihi kalawan itu wa sareng perkara ada anu ngalianan itu al umuro kana pirang-pirang urusan al jabaliyata anu bangsa watak kalkiami sapertikeun ngadeg wal kuudi sareng diuk wal masih sareng lempang fa inna mangkasanya urang sadayana eta lanu mar teu diparentah urang sadayana bil itba'i kana turut fidzalika dina itu anu kabeh walaya sihu sareng teu sah naon anu marentah urang sadayana bi muharramin kana anu diharamkeun aw makruhin atawa anu dimakruhkeun awahila pil aula tawa nyulayan kana kautamaan di anallaha ta'ala karena sanyana Gusti Allah Ta'ala eta layak murun teu marentah itu Allah bil fahsa kada migawe kagorengan fata'ayyana mangka narima tangtu naon annahum sanyana itu rusul eta layaf alunah teu migawe itu rusul illa ta'ata angin kana ta'at imma wajibatan anapon anu wajib wa au mandubatan atawa anu disunatkeun fala takunu mangka henteu kabuktosan non af'aluhum pirang-pirang pada melanana itu rusul eta muharramatan anu diharamkeun au makruhatan atawa anu dimakruhkeun wala hilapal aula sareng henteu anu nyulayaan kana kautamaan fa'af'aluhum mangka ari pirang-pirang pada melanana itu rusul eta dairatun anu muter bainal wajibi antara wajib wal mandubi sareng sunat walaya dahulu sareng teu asubha kana itu af'al naon al mubahu anu dimubahkeun anu dimenangkeun li annahum karena sanyana itu rusul idza fa'alu di mana-mana midamal itu rusul hu kana itu mubah eta yakunu kabuktosan itu af'al eta libayanil zawaji karena ngajelaskeun kana meunang wa tasyri'i sareng kana nyareatkeun wa huwa sareng ari itu tasri eta amma wajibun anapun anu wajib wa au mandubun atawa anu disunatkeun wa hadihil hujjatu sareng ari ieu dalil eta sam'iyatun anu bangsa sam'iyah au sar'iyatun atawa bangsa sarah wa ingkanat sareng lamun kabuktosan itu hujjah ala surati dalil netepan kana gambaranana dalil al aqli anu bangsa akal itu dalil eta anna dalilal mulazamati sanyana anu nuduhkeun kana silih tetepan eta syar'iun dalil syara wa huwa sareng ari itu syar'i eta qauluhu ta'ala dawuhan Gusti Allah Ta'ala
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh eta tuhibbuna anu mika cinta aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah fattabi'u mangka kudu nuturkeun aranjeun kabeh ni ka kami. Wa inna butlana tali sareng sanyana ngabatalkeun anu nyanding eta bi dalilin kalawan dalil syar'iyyin anu bangsa syara itu dalil wa huwa sareng ari itu dalil eta qaulu ta'ala dawuhan Gusti Allah ta'ala innallaha la ya'mur innallaha sanyana Gusti Allah eta la ya'murun teu marentah itu Allah bil fahsya kana kagorengan bihila fil hujjati kalawan perbeda dalil ala wujubi sidaqihim kana wajib benerna itu rusul fa innaha mangka sanyana itu hujjah eta akaliyatun dalil bangsa akal walida sareng karena itu kaul bihilafil hujjah qala ngadauh saha as-Sanusi Imam Sanusi wa yastahilu sareng mustahil alaihim ka itu rusul naon al-kidbu bohong aklan ceuk akal wal ma'asi sareng doraka syar'an ceuk syara wa yajibu bihaqihim wallahu a'lam.